Sabda pebakti pun sapun sampurasun kaluluhur kasang rumuhun papayung agung lumurba waruga jaga nu nyebarkeun bini urip bini pati anu nuhun di kalanggengeun anu nunggal di mandala suci paralun kabatara pangraksa jagat kabatari panghurip bumi kaambu saripo haji kanyistri ambu pangasih kasakabeh anu ngancik di salganing bumi kasakur nu kumalengan di samparna jagat kasakur nu araya di alam ieu kaula sejamu katutungkusan tali paranti hiji surah ngaraja urang kawitan panuhun mangga lebetan hiji ka Bapak RT dikawin RT 01 mugi ka RT 04 dengan rangka Beli ngawilujengkeun tahun baru Saka anuka 1858 anu katujuh sambutan Simpuri kapapacenan babasa atanapi amitsun sadajana amisan dikawita nyangakeun salam sampurasun rahayu ahuturkeun nuhun ka bapak-bapak ibu-ibu anu pastiasa hadir di tempat-tempatna terutama kasepuh-sepuh mugi-mugi cing langkung dilancarkeun boh rezekina boh kasahateunana cing ditebihkeun tina balaina agungna ka Gusti Majeji jemaahna ka para karuhun sareng para leluhur khususna geus ka indung sareng ka bapak
ka Ibu Agung Rama Agung kasaderek alam nyarangan kasarengan kasena ka angin kacai ka bumi kahanap na bakti itu untuk para guru tuduh guru matu guru jati ngancik dan sanubari ngabuana murbaras sewunuhun karena pitutur sanu ketua 7 pengawasan asal Gusti pengawasan pangalina hirup pangrungok panningali pangandika nampi nuhun kudu sarangan apun tangan kasuhun hamburan kedah pilih ayo lupa kurung kuawangunan kategar papakaran katincaku tetapakan di pelbahiu nyuhun gendi apun ten kanu ngagaduhan dinten kagaduhan bulan kan tahun Tila boge para karuhun khususnya anu ngajak ngebur melakukan nikahkan kalaka salmbari lempu nabi nuhun ku au pangan tayu manana atu tila boge para sepuh-sepuh pembuka ya titis waris-warisan ti leluhur bangsa Sunda ti pali dituna meureun ka leluhur ieu pupuh lembu kahuyut kabantar ka umma tu kapraputra nah kageuriya pangen sadana anu cetakna ka aki atas Sri Baduga Maharaja nampi nuhun inceun putu bari jembat atuh teh heula oge kamama meuli kawin lata numarasid mama Sumitra nampi nuhun kopi tutur duduk di kadangan dia inceun putu sakesalera supusuna masih keneh ngeureuyeuh ngajalankeun tuduh-tuduh ti luhur bangsa kadituna bangsa manusia kadina bangsa Sunda nampi nuhun atuh sedang dibaktian di tempatan boh di luar di tempatan karuhun nyanakeun ieu sasadu pepalaku satlatana ieu dimulai menuhunkeun oge ka Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus sareng Bapak Ketua BPD, Bapak Kades perintah perantos meluangkan waktosna kan acara nyeling begitunya dina satu saka satu surat 1858 ieu kumangga kurang lenyepan naon ieu sasadu pepalaku kasadaya makhlukna Gusti magaduhan sadaya alam sadaya jagat pun kami ampunnya paralun kajagat buana nusa nyata kaseuneu nu ngaharetan ka angin nu mahiliwir kacai nisan kalemah ngaparan katangkal nyiuhan kabatu anu nanggeui tapak anu jadi galur papayeun jeung sampeureun kapapada urang kasatok hewan nu arusik nu garadat nu lumampah kasadaya nu ngarancik selengganing bumi nu kumelendang sabaran jagat kasakabe nu araya sarta kerasa cara himabdi kepekancenan tugas
kanggo mimpin dina heuning panggali atuh lakuh ti payung sing abdi ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksek ti kabingahan utamina ka Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW sadayana di peringkat desa anu karotos jasa ngaluman dina ieu waktos ngaturkeun rebu nuhun oge ka bapak-bapak sadayana tim abdi nedawidi resna kapapancenan dina waktos ieu kanggo heuning panggali oge teu hilap prayogi kauningan ku wargi-wargi sadayana anu ngawitan nyingkahkeun kalakai salamar di katempatan ka Kuyut Antari ka ibumu mugi putra putru siwi di paparinan kesehatan di paparinan kasalamatan uga digarampilkeun dina rizqina kanggo sajeroning urang gumlar di pawarnangan ieu teu luput upami kakantul ku parikian berkurang macasa riung bulung nyatwa oge priyogi oge kauninga anu ngawitan mukakeun ieu ajaran disepuh ujungna Bapak Jaya anu alamatna ti Pakar anu ngawitan mukakeun ajaran dina Patupatan ngarunai ke Bapak Anwar Wijaya sareng Bapak Surya anu salami anjeunna jara rumeneng estuning saur sepuh teh mah ngaheuyeuk dayeuh we naon walah negarana laras-laras gitu ngaheuyeuk keluargana teh teu aya pamrih teu aya kacap teu aya naon lah istilah anu mah teu aya pamrih nyuhunkeun wargi-wargi sadayana ajeg panceg dina tangtunganana nyaeta nangtungkeun katan pinanjeurkeun ajen-pinajen kasundaanana kitu anu peryogi kauninga ku wargi-wargi sadayana pilih saha cenah atuh Bapak Jaya teh tapangitan si Bapak Wisek pada kurang pakar kantos pangitan ngupi jenengan Bapak Jaya atuh mangga wae ayeuna ulah ngan kolong dina waktos ning panggali urang laksanakeun oge teh hilah urang ngadudukeun ka pucuk ieu ajarannya tak ka Bapak Mei ka Wilsa ka Bapak Rasid sareng ka Bapak Sumitra urang dugikeun kadinya tanggali urang pancekeun ka pupuh urang ning panggali dikawitan sabda babakti pun sapun sampurasun kaluhur kasangurumuhun papayung agung umur warga jagat nu nyebarkeun bini urip bini pati anu nuhun dikalangeun anu nunggal di mandala suci
dipayun nu dipihormat Bapak Sekdes Karsan Bapak Kadesna nuju di Karawang seluruh pasangan. Oke, nu dipihormat Bapak Ketua BPD Bapak Wawan hatur nuhun parantos tiasa sumping rawuh kayu pertembatan. Oke, ka Bapak Kadus Desa Mekarwangi, ka Bapak Anwe nuhun. Oke, mungkin karen-rengan di desa anu sanesna dokter kusin-kusin ke kandungannya anuhkeun ku dina waktu parantos sumping kayu pertembatan. Kalian sing kuring oge sejana aturkeun nuhun ka tokoh agamana, ka tokoh masyarakatna, oge ka Bapak RT, Bapak RW, Karangtaruna, kalian ka para wargi sadayana anu dina ieu waktos parantos biasa rumojo sumping kayu pertempatan di nararaga nyata nyambut pabaru Sunda atau napi tahun baru Sunda 1858 kalian panten bersamaan sareng tahun baru hijrah anu ka 1447 hijrahnya tadi dia panginten dina acara ieu teh terluput simkuring nganuhunkeun kana rojongan ti sadaya warga-wargi baik secara materi maupun tanagi emutan sareng hartananya antos di anggo karena ieu kegiatan. Oke, tehilap pengen ka ibu-ibu anu teh enjing-enjing kerah-kerih nyayogikeun ala kadarna pengen ulah teh aya teuing kami gado ngagayot nya. Janten nganuhunkeun oge ka wargi-wargi walaupun teh dibentuk kepanitiaan tapi secara serempak kompak itu sistematis janten tertata aya anu masak aya anu dekornya sering kajagenanya oge aya tim seni tadi dia kusimkuring sejadi nuhunkeun oge nyata utamina pisan nuhunkeun ka libur teh ngira hadi warga-wargi sadayana anu parantos ngarojong dina ieu acara. Oge priori kaunina ieu acara teh sanes acara simkuring atanapi keluarga simkuring ngumpul. Nanging ieu teh ngarupikeun acara warga-wargi anu aya di wewengkon RW 01 khususna umumna mah panginten sareng lingkungan pojok Surabaya nya. Utamina pisan panginten ieu teh ti penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa nya. Anu kalaresan ieu anu disambut teh salaresna ieu mah sanes tentang kepenghayatan. Nanging kalaresan upami penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa janten sesuai sareng adat masing-masing bangsana gitu. Upami Sunda nya pasti anu di acara teh ada adat kesundaan. Upami penghayat teh kalasan orang Jawa kantos anu bakal di acara teh ada tradisi kajawaan. Upami Batak kantos adat Batak. Janten di penghayat mah teu aya penyeragaman syariat atanapi teu aya penyeragaman tata cara nya. Nami anu seragamna teh maksud sineureuh tujuan. Maksud sineureuh tujuan di acara teu aya sanes manuhunkeun agungna mah ka Gusti anu Maha Suci. Jembar ka para luhur, ka para kaluhur.
Oke, panginten para pejuang bangsa anu tos merdekakeun. Umagi urang teh moal tiasa lugina dina maparkeun ataupun dina ngelestarikeun budaya. Saupami urang masih dina kungkungan keneh penjajah. Nah, kalasan panginten dina ieu waktos ku ayana revolusi tahun 1945 panginten para pahlawan pantos memerdekakeun negara urangnya urang biasa merdeka, bebasnya, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas secara ngalestarikeun seni sinaran budaya sesuai ada sewang-sewangan. Kajanten aya paripaos ciri sabudi cara sadesa jawada tutung miritna sacara nanging maksud dua nama daya sadis syukur nuhun kan Maha Agung kirana urang panginten dugi kayu waktos biasa tebal ngariwu kanggo nyukuri nganuhunkeun kana kagungan Gusti werehna urang aya di lemah cai teh dipaparin awakna calalageun kalakuanana balalageun kanyahona balalenger pamilihna parahinter kalawan kuring sakuringna jalujur nohonan janji Gusti ngabdi kan Agung Maha Suci sesuai sareng keyakinan masing-masing. Tah itu panginten di dieu ge hapunten simkuring panginten ieu termasuk ka Bapak Eden Andi, ka Bapak Asep Tarsan pangintennya ieu sebagai sesepuh sebagai tokoh upami Bapak Asep mah panginten Asep Sunandar ieu Tarsan sebagai ketua RW oge sekaligus panginten tokoh agamanya. Jadi hayu urang sasarengan urang naon itu ngurus daerah urang ku kabinekaan kanggo ngabajekeun desa urang khususna pangintennya nya umumna mah panginten nagara urang supados nagara urang teh aya dina gemah ripah repeh rapi ya. Subur makmur harta kalawan raharja nya saya tak panginten doa urang sadayana kalawan dieu panginten ieu teh nyana tumpeng warga retik Kang Dadan atau nuhunnya anu nyumbangkeun artosna anu nyumbangkeun cauna sagala rupina dinuhunkeun mudah-mudahan ieu rezeki anu dianggo syukuran ku urang teh sing kagentosan mulakeun seueur sing dibabarikeun rezekina tina naon wae cabakna nya bade tina kulina bade tina tarina bade tina dagangna bade tina semina mudah-mudahan sing langkung lancar sing kagentosan bade tina mendidikna sapertos pak gurunya bade sapertos bapak ustadna Panalun kasuhun ada jembar pangampurana hatur nuhun ka penata waktu penata acara tuparatos basihan waktu sedekah gesin kuring anu panginten setiap acara da atosnya di Semerupu Pak Ketua BPD panginten ieu mah nambihan di kasana urang mulai budaya urang ieu bade usaha panginten sebagai bukti urang ngabakti panginten ka leluhur urang ka kasepuhan urang yuk urang mulai budaya ieu sareng panginten saka Sunda tentunya anu ka 1958 kerap milih-milih rabi minah-minah rupa selaku aya kegiatan pasti ngarejong karena baik kena pembangunan kanggo tambayong sadayana utami oge banten ka apa di pemerintahan
desa ya menawi aya pakades mah teu aya pangdugikeun nya nya kapayuna urang rojong oge punten kanggo istilahna karena kegiatan keagamaan di sepados biasa oge diakui keluarga masyarakat yen aya gitunya aya di urang teh ayatnya penghayat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami simpel mengatur sebuah pengatur acara para pesmapan yang waktu kalau tepat kalau simbolik menawi teh mau kewagian sambutan ya, tapi ya seperti sambutan gitu. Bibias biasa kehadiran perwakilan Pak Kadis. Oke, jadi ketua BPD alhamdulillah di ketua BPD. Terus Pak RW, Pak RT di RT hiji diberikan RT 04 mudah-mudahan hadir sadayana. Oke, akan melakukan kami ya kakak. Pak Mancing atau iraha ada muka sanguna. Nah itu, mangga atuh urang sami-sami sasarangan dina ning panggali anu panutur, ning panggali dikawikan. Cekap matur nuwun. Tuangan di dia. Kok dulu. Aturan itu asal. Wah, itu Pak. Dari kodang aduh. Langsung kalau taruhan sama saya supaya dengan ini Pak Ustadz Bapak RW untuk mencicipi bila menjaga diri disediakan. Hakim Seti mantap ya Pak RT Mujurna tuluh antri mantap ya so moga lalapan itu pernah puan ya kesepuan di Subang kumaha sabaraha jami di Subang teh obatan gitu ngerasa di keperan
hujan. Nanti hiburan lah, tuang lah. Ken. Ya Mantap. makan lah. Wah, tuang. Semuanya doang. Sarang naon? Nah, saya sama salamat. Ngadil aja.